hujan-hujan nuang cilok tulang. Mani mantap pisan ieu mah besti. Pas sosonten ieu teh anak-anak teh nuju latihan nari kanggo imtihanan engke di sakola agama sareng di ngaos. Di luar kaleresan nuju hujan ieu teh daripada ngahulang jentul, ibu-ibuna hayu ayeuna mah urang ngadamel cilok. Kaleresan dina kulkas teh aya tulang ieu teh hayu ayeuna mah urang godogkeun heula tulangna. Ngantosan tulangna asak hayu ayeuna mah urang ngadamel cilokna. Biasa we ngadamel cilokna mah gorolong geleser ieu teh. Teu lami ngagorolong-gorolong teh beres hayu ayeuna mah urang godogkeun cilokna. Pami cilokna atos asak mah hayu ayeuna mah urang masak kanggo bocil-bocil heula. Nganggo bawang bodas we sareng cikur hungkul ieu teh da bade diherang nu kanggo bocil-bocil mah. Teu kenging hilap nganggo daun jeruk supados seungit, lebetkeun we ieu teh tulangna, cilokna sareng si sayuranana. Anu bocil atos beres, lanjut ayeuna mah urang ngadamel anu kanggo ibu-ibuna. Moal ada teuing ieu teh nu kanggo ibu-ibuna oge tos aya nu karaos. Sok ripuh atos auh-auh nyeri angan mah. Gebruskeun we ieu teh cilokna sareng tulangna teu kenging hilap bumbuan nganggo si eroy. Aduk-aduk gula galo ieu teh terakhir we lebetkeun we si sayuranana teu lami asak we tuh hayu ayeuna mah urang jait. Mani tos seungit ieu teh ngahiliwir. Manteu mantap geura ieu teh disuruput sambil ningalikeun hujan. Alah, heg tiris-tiris cocok pisan ieu teh. Terakhir teu kenging hilap purulukan cuangki. Hayu ayeuna mah urang cobian besti. Alhamdulillah nikmat deui wae ieu mah tuang cilok teh besti. Sambil ningalikeun hujan ieu teh nya teu kabarita besti. Hayu urang tuang sareng.